saktosna oge rek ilmu naon wae kurang canakan da urang nyakan ilmu mah ibaratkeun nyair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Kini bentar. Kipayun dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekalian kudrat dan mantena orang sadayana masih kena biasa kapal ngariung dari hamlatul mubarakah. Insyaallah dimuliakan ku Allah. Bari alhamdulillah orang sadayana masih dipapaikan kesehatan wal afiat di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan urang, usia urang, anu saterasa masih biasa diajak banget kementena amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salamna mugia ku Allah salamina dilungsurkeun ka panutan alam junjungan urang sadayana makhluk termulia menjadi khatamun nabiyyin dan mursalin baginda Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilap kepala keluargina, para sahabatna, para tabiina, kepala mandar ke orang sadayana. Anu mudah-mudahan orang sadayana masih keangkat jantung umatna. Anu mana jaga di poe kiamah orang syafaatul ilma di mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah payun kata musim kering bersana al-alim al-alama syaihi wa sayyihuna al-mukarram, khusus mainkan pimpinan pondok pesantren Nurul Iman pengarsakan keluarga. Mudah-mudahan ya Allah doakan orang sadayana tipayun kedela, doakan alim ulama alim guru orang sadayana, mudah-mudahan kasih diberkahkan yuswana amin, diberkahkan bilik rizkina, diberkahkan ilmuna, diberkahkan turunana. Mudah-mudahan orang sadayana khususnya santriin di dia umumna murid mufasirin sadayana anu diurukan orang anu sejak cukup kalau mapai dalam neangan pengerti di tempat atau di mana wae. Mudah-mudahan orang sadayana masih ngasil maksud orang, masih ngasil ilmu anu manfaat, maslahat barokah dunia agama akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Agar mata jisim kering terhilap kasabuhan para mukimin anu dipimpin Kembang Lono, Kembang Basir, teras Mang Demut, bahkan masa dayana lah berarti bisa disebutan ada bahasa waraung kabeh. Wabil khususna Kembang Lono, sadayana oge umumna para mufasirin sadayana anu kurang sadayana alhamdulillah biasa silaturahmi di patempatan atau sekaligus kurang sadayana biasa panginten sejak tolab ilmu di pesantren. Mudah-mudahan kurang sadayana masih hasil ilmu anu manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang sahur alhamdulillah di biasa kurang sadayana biasa kumpul ngariung biasa silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi urang janten wasilah panghampura dosa kana urang sadayana, amin. Dina
daya saha disimkuring dipayutkeun ku urang sambutan di Upasirin disimkuring kahiji ngaturkeun reun nuhun laksana ti kabingahan ka terusun pangenta santriin Upasirin ieu ge terusna ka akang parantos napainan ilmu panter anu sakit kuharana anu sakit akhirna oge penyambutan di para mukmina alhamdulillah katapi atur nuhun mudah-mudahan kasayan pangarsa urang sadayana oge khusus para mukminin di dieu mudah-mudahan sing janten amal ibadah anu ditampi Allah amin wabil khusus manglonok diwae anu kaduana panginten kuring selaku mupasirin di dieu anu di ditu kita moga teh dipayun disingkring nyungkeun dihapunten kasadayana terusna ka mukmin umna ka mupasirin boh bilih disingkring salami di dieu panginten kirang langkung 20 dinten panginten mudah-mudahan disimkuring sadayana nyungkeun dihapunten bilih aya kalepatan anu karaos anu teu karaos oge anu dihaja anu teu dihajana ageung alisna berupa timbulna tina ucapan perilaku tingkah parikolah disimkuring oge patekadan hate disimkuring boh bilih awan sangka ka para santriin sadayana mudah-mudahan para santriin mukimin khususna umumna mupasirin biasa ngahapunten ka disimkuring oge ka para mupasirin sadayana kumaha bade ngahapunten mah mang lonok mang basir bade ngahapunten ahmu aya gaya kubae kuage nu penting geus nya hampura masalah dihampura jeung teu mah kumaha maraneh Kita bebaskan jeung teu mah Penten di TKP-nya sakitu mudah-mudahan pasti daya manfaatna oge mudah-mudahan urang sadayana salaku santri ulah bosen-bosen milarian ilmu da cekrot oge urang nyangan ilmu mah bantosna oge rek ilmu naon wae ku urang canakan da urang keur nyangan ilmu mah ibaratkeun nyair rek naon wae sair heula gelam geus beunang mah tinggal milihan mudah-mudahan urang sadayana sing diberkahkeun sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.